aya nu niatan baik tetap digulingkeun lain muji ka Prabowo niatanana nyana baik tetapi dikandaskeun ku sipil anu can karuhan jeung can kajahoan nyana ngalaksanakeunana karena di orbit urusan anu ngalaksanakeun hukum-hukum di negara nu sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Di negara urang mah lain negara Al-Qur'an, negara kahup. Buatan jurig. Biar gitu keayaanana ya sakitu aya jatuh kurang-kurang di luhur DPR na kiai MPR na kiai lamun teu niat ngarobah memperbaiki cara almarhum Zainuddin MZ saya terjun di bidang politik coba-coba barangkali bisa diajak musyawarah untuk perbaikan. Ya, almarhum mentaknya nama luar biasa. Setelah saya masuk di dalamnya ternyata caknyana bukan dunia kita. Sudah tidak usah. Saya tobat caknyana pada Allah dengan kesalahan saya. Mungkin saya salah, tetapi Allah Maha tahu dengan niatan saya. Termasuk Gus Dur mencoba untuk merubah bahasa demokrasi di jerona make kaidah usul fikih, kaidah fikih. Dicoba gunyana ternyata kandas di tengah jalan. Nya nyaritakeun belum saatnya untuk dirubah. Entaknya nama atuh lamun dipertahankan bisa kasalahan. Tapi kehendak Allah nyana ngadoa geus ieu mah teu meunang dilanjut. Jadi betapa luar biasa di negara urang teh di bebenerna ieu mah paingan salah sahiji pakar politik aya kaduluran ka kula di Jakarta dipunclot nyana cicing bari bejakeun jadi kula boga dulur dipunclot nyana ngomong 20 tahun diperbaiki negara kita dengan cara Gus Dur tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Saking rumit-rumitna, masya Allah. Mau selesai. Lain lalagaan kan berarti. Pohara jasa. Jadi itu Gus bener-bener didominasi. Aduh ya Allah ya. Aya nu niatan baik tetap digulingkeun. Lain muji ka Prabowo niatanana nyana baik tetapi dikandaskeun ku sipil anu can karuhan jeung can kajahoan nyana ngalaksanakeunana karena di orbit kula mah inget ka dongeng sakadang peucang jeung mau ge inget ka dinya tah aya dongeng tutungtun ka dinya we ya gara-gara ngaji hujan ya. Ya mau gagah jasa pan mau disebut negara raja si raja naon gitu ngaranna hutan. Jol bae peucang keur nginum bae di dinya di sisi kali. Mager mah. Kirain siapa ternyata ente. Jangan banyak ngomong. Udah 2 hari aku nggak dapat mangsa. Bagian sekarang. Asana mauna di kampung Melayu masalah itu. Jangan gitu dong, tenang aja dulu dah, saya mah namanya juga rakyat. Iya rakyat itu jangan banyak omong. Udah gua leg-leg lu.
cak becak teh ulah kitu ulah kena aing rakyat hajudek dileg-leg bae ngadu jeung aing jeh sia teh nyaho kagagahan aing jeung kahebatan aing nyaho cek ngeunaan tapi tetep bae ngadu bae ayo sia boga kakuatan naon ulah bebeja jeung ulah dahanya engke bae di lapangan jeh cek bawang teh sagede sia wani ka aing atuh nu mantak nang tangan ge cek yana teh ngan ulah kuari seminggu deui cek yana maksudna tonton seluruh hewan-hewan nu aya di hutan ieu keuna nongton urang ngadu aing heran ke sia becang sagede sia ngalawan aing atuh aing kumaha ngaduna jeung sia kekuatan mah pokona mah lain nu urang aya nu boga waduh nu bener sia becang aing moal dahar datang ka kuari ka saminggu supaya aing ngaleg-leg hijian nah lain mah kajenting aya mangsa moal dahar aing supaya aing puas calangap leg beres atuh hayu bae bener sih bener tentukan waktuna jeung tempatna bejaan rakyat seluruh hutan bejaan urang deuk tarung gitu. Saha nu menang eta nu jadi raja jangan bujakeun ka kabeh rakyat nu aya di hutan di bejaan bahwa pecang deuk ngadu kekuatan jeung mau dalam rangka memperebutkan raja hutan rakyat kabeh pesimis sapira pecang lah pecang meh ngadu jeung mau uti dituna tapi rakyat datang ke pecang Aisyah bener emang nang tangan mau bener Aisyah deuk kumaha lalakona aing deuk nyieun naon nduk nyieun bungkus naon topeng-topengan tina kayu nu teuas caknya nu sarupa engke jeung wajah aing abeh nyana ngaleg-leg aing berarti ngaleg-leg kayu sia bisa tuh nyen bisa aing pokona mah jeung rekan-rekan kabehan ye geus dipersiapkeun aing teh ai kitu nama tuh ayo nu percaya milu nu teu percaya mah tetep memilih ka maung itu tetep bae maung urang daripada jadi mangsa-mangsa maung geus mending ka maung bae lah ai nu percaya mah susuganan sakinah sadunya oi cak urang tiba heula cenah dikuasai bae ku maung sugan bae ku ari nu jadi presiden urang cek nya teh atuh pecang bener saminggu nya nyeunan topeng tina kayu nu pangteuas-teuas doju nu kira-kira bangsa dilegleg ku nyana teu kalegleg je ku teuas jadi taruh dipake ku pecang percis pecang jadi dijieun sedemikian rupa bae hebat jasa wah tuh wape hadir tuh sadagara leuweung hadir kabeh nyaksikeun pertarungan pecang jeung mau wah hebat jasa atuh ti jalan keneh geus sarana pucang batur ge mau bot biasa babagi atuh kos kuari bae geus kitu babagi datang ke lapangan tuh biasa nu jadi wasitna gajah tulale napan panjangnya srut mulai atuh kasungkur pocang bro cek maung teh urang naonan sia naik deui pocang atuh tanaga deuk kumaha menangna sapira pocang eleh deui Aisyah ngalawan atuh ka aing. Cek mau beuteung ngalawan amat. Hayu bae sih cek cenah. Tut. Seleh deui bae geus 3 kali. Atuh terus bae cek cenah sakili. Pokona aing mah datang ka dileg-leg Gus ya. Bener bae. Set, dileg-leg teuas. Kotak. Dilepehkeun deui. Mulai getihan. Cih. Cak mau kok jadi gagah kieu pecang.
Sia boga hizib di mana? Asana pelor beureun dia ku sia di daharannya. Gaduh deui sot. Leg-leg deui. Bluk. Wah, digayem ku nya kayu atuh digegel. Ngisi persiapkeun pan aya cucuk-cucukan segala paku segala. Wah. Ngagole. Wow. Pendukung pecang hidup pecang tinggal ieu bae pendukung mau terus lawan manya mau ngeleh hayu lawan ku tilu kali golepak mau ngeleh nah cak pecang teh baru kali ini sejarahnya singa kalah sama rakyat singa kalah sama pecang langsung didiuk dinobatkan bahwa pecang pada saat ini sebagai raja di hutan ini. Kabeh itu percaya pan heran nengok pecang jadi raja engke kumaha mun aya sesuatu di negara urang di negara leuweung serangan di negara leuweung nu sejen ka urang engke urang hese ieu coba urang datang ka ditu datang lalaunan nanyakeun keaslianana emang gagah apa lain mimitina mah teu buka carita saminggu 2 minggu karaknya nyaritakeun wah tuntut ceuk pan bisa gagah gitu di belakang saya ada siapa jadi bukan saya yang gagah tapi topeng saya. Jadi horenganan pecang mah gagahnya jadi topeng. Kos itulah di negara di ditu. Tapi kalau raja geus terpilih jadi raja ya terus jadi raja. Mulai rakyat dararemo berbagai-bagai macam demo lantaran nyanana dijadikeun topeng. Masalah topeng tinggal topeng terus jangan lantaran dinobatkan jadi raja terus diarintip ku orai geus diarintip ku bangsa ku Daniel geus diarintip ku ua-ua ku buaya geus diarintip kurang pinclangan meyu terus diarintip. Tapi tenang-tenang we pecang mah tuh jadi raja ieu ngaranna ge. Ai gegel sia aing topeng aing sia awas sia aing onam topeng aing sia leg-leg sia mun teu getihan sia pecang hebat teh pecang. Jadinya nama jadi raja teh make topeng. Kos kitulah di negara lain negara Islam selalu jadi topeng-topeng. Geus kos kitu kaayaanan atuh urang di negara urang tetep bae urang dijaga diraksa. Urang memang kos kieu tetep urang ngadoa ka Gusti Allah supaya urang dibere tentrem. Ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu urusan negara mah urusan negara, urusan urang mah urusan urang. Ieu kitab keur nyaritakeun tentang dakwah nu pemutusanana mulai ti penyelidikanana urusanana urusan negara. Walau ankaral mudda'a alaih al-lawsa fi haqqihi Zaid boga bapak ngaran Bakar kemudian Ki Bakar terbunuh oleh penjahat-penjahat anu menginginkan bahwa Ki Bakar terbunuh. Terjadilah Ki Bakar terbunuh. Kuari di teangan pelakuna atas laporan Ki Zaid terhadap sahibul wilayah
di urang laporan nu terdekat adalah polsek. Pertahanan dalam negeri adalah polisi. Untuk supaya negara tetap aman, kondusif, ieu adalah polisi. Nyana ngaman-ngamankeun besi aya janda. Nyana tanu ngamankeunana. Termasuk pengamanan besi aya nu maling kutang, maling sempak, nyana pengamananana polisi. Leuwih berat leungit sempak daripada leungit motor. Motor onan tah masa pira tapi sempak lopat. Waduh, pemiliknya bahaya eta. Lamun leungit sempak, duh, cek nyana ieu teu dibungkus buat pantariris cek nyana. Bahaya. Besi cara aya dongeng rangda teu make calana, aju nyana hees, barang hees pan mongkong muka aya beurit asu. Pajar liangna pan kunyana beurit asu. Pan aya dongeng eta kos kitu. Cak tatanggana sial daripada beurit atuh mending beurit aing. Tadi tatanggana tolol. Eta mentek sing ade lamun geus ngarasa rangda ulah datang ka teu make calana. Beus aya beurit nyasap. Teh nyaho pa. Teu ieu Ki Bakar meninggal dunia. Dilaporkanlah ku Ki Zaid ke polisi. Atas laporan Zaid terhadap polisi, maka polisi mencari pelaku pembunuhan terhadap Ki Bakar. Mulai aya tanda-tanda mengarah karena pelakuna bahwa pelakuna adalah Ki Umar. Di samping penyidikan polisi atas laporan Ki Zaid tentang bapakna meninggal dunia, nyana rekanan lah jeung Ki Umar, nyana boga masalah lah jeung Ki Umar, ditampunglah ku polisi. Setelah eta terus diselidiki ku polisi tentang naon permasalahanana antara Ki Bakar jeung Ki Umar. Setelah aya tanda-tanda, panggil Ki Umar. Panggil Ki Umar. Umar, ya. Kamu tahu tentang mayat Ki Bakar yang telah meninggal? Dengar sih iya. Bukan masalah dengar. Punya hubungan apa kamu dengan Pak Bakar? Kalau saya sih hubungan ada dagang, Pak. Makanya saya kehilangan setelah meninggalnya Ki Bakar. Enak lu jawab ya. Tetapi kan ada permasalahan yang belum selesai antara kamu dengan Bakar. Kalau urusan dagang mah Pak, itu namanya dagang. Urusan penyelesaiannya itu mah urusan intern saya dengan beliau. Nah, tetapi kan permasalahannya ini makin dalam, makin menjadi-jadi, sehingga barangkali ini mengarah kepada pembunuhan, dan setelah diselidiki pelaku pembunuhan adalah tidak lain kecuali hanya orang dekat. Oh Pak, harus ada tanda-tanda Pak, harus ada tanda bukti Pak, jangan sembarangan. Negara kita negara hukum nih, ntar dibabet bapak nih mas saya. Waduh, ntar kick balik sama saya. Emang apa, nggak boleh begitu dong. Kirain saya mau dipanggil ke sini mau apa? Ternyata saya mau diinterogasi tentang itu. Nah, terus ditanya kaler, kidul, etan, kulon dan lain sebagainya. Tetap polisi dalam penyidikan mengarah bahwa pelaku pembunuhan terhadap Ki Bakar adalah Umar. Ternyata Ki Umar, enak aja, tetap saya tidak mengakui atas pembunuhan terhadap Ki Bakar. Tidak, saya sama sekali tidak. Nah, Ki Umar anu dituduh untuk sementara atas laporan Ki Zaid selaku anak
ditambah dengan laus tanda-tanda yang mengarahkan pelaku melakukan pembunuhan terhadap Ki Bakar adalah Ki Umar. Tapi setelah Ki Umar diinterogasi tetap inkar. Kumaha tah? Walau ankara, lamun inkar al mudda'a alaih Ki Umar anu didakwa atas desakan Ki Zaid ku polisi tentang ayat tanda-tanda yang arah karena pembunuhan laus nyarana pihak Ki Umar tetap inkar mempertahankan hakna tidak. Tanya ngomong bakola lam akun ma'al mutafarriqin anu saya bukan termasuk orang yang taparruk dengan Ki Bakar selaku pembunuhan. Andai kata aya sababaraha urang, saya tidak termasuk di dalamnya. Andai kata ada permusuhan, saya tidak di dalamnya. Pokoknya inkar, mempertahankan hak, saya tidak membunuh. Kumaha tah lamun kos kitu? Sudiko dibenerkeunlah Ki Umar, cuman biyaminihi disumpah atas sumpahna Ki Umar untuk menyelamatkan diri. Ieu adalah sebagai tanggung jawab moral dirina. Jangan nyelamatkan diri. Eta teh lamun Ki Zaid selaku mudai pendakwa nu ngadakwa lapor ke polisi tanpa make saksi. Lamun Ki Zaid laporan terhadap polisi bahwa pelakuna adalah Ki Umar, nyana didukung ku dua saksi anu kuat, maka ditanya tentang saksina, hiji-hiji tanya saksina, ulah dihijikeun saksi pertama, saksi kedua. Lamun memang aya kesamaan, nyana menyaksikan, ditanyana teu meunang bareng si saksi satu-satu. Ieulah aturan fikih. Setelah disatukan ternyata benar untuk mengarah pelakuna adalah Ki Umar, saksi ieu adalah sangat kuat menghelak, tinggal menghelak engke Ki Umar, na ieu teu meunang disumpah. Lamun mudaila Ki Zaid laporan ke polisi, kemudian tangkap Ki Umar, nah Ki Umar menghelak, sumpah berarti demi Allah, wallahi billahi ta'ala, bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atas terbunuhnya Ki Bakar. Jadi numantak ucapan Kangjeng Nabi al-bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'alih. Saksi untuk orang yang mendakwa harus mendatangkan saksi, dua saksi nak lalaki. Nah, lamun awewe bah dua leuwih saksi hiji ge lamun kuat masalah. Kamari geus dicaritakeun hiji adil, masalah komo dua tilu. Awewe hiji teu bisa, dua adil, masalah komo leuwih mah. Lamun aya saksi kuat ieu mah teu aya saksi, kembalikeun ke mudda'a alaih. Andai kata saksina eueuh atawa lemah, kembalikeun kuari ka mudda'a alaih. Ki Umar sumpah mentak saksi untuk orang yang mendakwa, lamun kuat terus atawa lamun ieu mah teu kuat berarti aya lemah, maka kembalikan ke mudda'a alaih. Ieu adalah sumpah. Mantak sudiko biyamini, benerkeun Ki Umar dengan sumpah. Eta ge sakitu encan finis. Lamun ini sampai di dinya tanya saksi atawa aya lemah, setelah saksina ditanya ternyata satu-satu saksi ieu sangat tengah hiji teu nyambung, maka lemah berarti saksina. Kulantaran lemah, kembalikan permasalahan ka mudda'a alaih yakni Ki Umar, sumpah. Setelah siap nyana sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak melakukan pembunuhan eta. Selesai. Untuk sementara pending heula.
eta nu kos kitu kan eta mah sakadar di polsek mun bisa di polsek selesai geus tapi lamun teu bisa naik antarkanlah oleh polisi sakitan tersebut ke kejaksaan. Persiapkan Zaid selaku mudda'i mempersiapkan saksi-saksi kuat untuk mengarah bahwa pelaku adalah Ki Umar. Kuari ke meja hijau. Jadi kuari geus diserahkeun polisi mah hanya nyokot nganterkeun sebab teu bisa diselesaikan kekeluargaan di polsek. Setelah tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, anterkeun ke pemutus hukum, ialah kejaksaan. Anterkeun ka ditu. Memehna nyana di ruang teralis heula. Mungkin 2 minggu, saminggu untuk supaya sebagai pendakwa ngumpulkeun saksi-saksi kuat. Rapi sebenarnya mah. Ngeunaheun lamun urang nyaho mah anterkeun ka kejaksaan. Kuari dikaji ku pihak kejaksaan, panggil Ki Umar. Tok dasi Ki Umar sakumaha tah dipraktekna. Selesai polisi mah neangan penyidikan langsung pecah anterkeun ka kejaksaan. Selesaikan polisi mah geus beres. Capek polisi gawe lain capek-capek deui walaupun dibantu ku pihak mudda'i Zaid untuk ongkos-ongkos dan lain sebagainya jisamsu geus teu kahitung asal datang ngarokok malah mah eukeur henteu nyidik tetep datang bae anu dimaksud merokokna ieu di Lampung mah kos gitu di urang mah leuwih. Tetapi tetap polisi gawe istimewa capeknya nah aya nu kitu henteu polisi anu bener-bener konsisten tak ulah sakira ulah bener-bener konsisten itu saya tugas pokona mah geus dekalanti da teu kula mah ngalaksanakeun tugas bisa-bisa aya mayat 2 ieu nya hiji mayat Abu Bakar kadua mayat kula kan bisa kitu teu dahar pan neangan henteu ji ulah sampai teu dahar makan ulah sampekeun aya mayat 2 ya. Sial dah polisi bisa biasa. Tes diantarkeun ke polisi ke jaksa. Kejaksaanana di luar tugasnya silaturahmi ka Imah Ki Umar untuk menanyakan tentang kasus tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak oh, pajak saya? Iya. Kok nggak jalan depan? Jalan mah, jalan dapur bae sih. Ya tuh. Oh, bro. Emang sebenarnya aku masih masalahnya kan ini saya data-data jeung saksi-saksi lagi kamu. Gitulah pajak saya. Iya mah kieu bae lah jatuh masalahnya orang teu ngeunaheun kan. Aju kumaha. Jadi supaya diselamatkan bae tah kira-kira sabaraha aju. Gitu mah Tuhanin teu bangsa 50 juta. Kembali mah sakit. 50 juta pajak sameureun gede teuing. Kumaha lamun 25 atuh teu bisa 25 mah. Naik kan sabaraha atuh naik atuh. Geus 35, geus lah 40 lah. 40 geus jadi. Aduh tawar sial. Di imah jalan dapur. Geus masalah tuh geus itu mah. Nah, engke kieu nya. Gaya nangke ya dalam persidangan pertama gamai ulah kaget maksudnya dalam persidangan tapi tetap selamat masalah dengan 40 juta selamat ya guys beres tuh obrolan mulailah sidang pertama sidang kedua ketiga bahwa pelakunya adalah bukan Umar. Polisi neangan sakitu capekna geus capek aya data manehanana disimpen heula di polsek eta kapan kudu dibere dahar emang teu bere dahar eta di polsek kapan dibere naik atuh ayeuna mah Kapolres atuh sarua bae naik Kapolres kan kudu bere dahar bae ternyata horenganan polisi manu murni nyala nganterkeun sakitan ka kejaksaan jaksana
di urang teta nu ubral-obrol jalan dapur eta lah kos kitu di urang teh selesai urusan anak sakitu tetap jelas ieu saksi-saksi tapi tetep dengan adu tawar ti 50 jadi 40 juta salamet umar eta kakarak masalah pembunuhan encan masalah pertanahan encan masalah percabulan encan berbagai permasalahan perkorupsian dan lain sebagainya salah satu contoh kriminal nu model kitu hampir selesai di Indonesia ialah negara demokrasi nuku urang dicintai ibu pertiwi nuku urang disenangi anu kadeuleu ku urang pemain-pemain politikna pemain-pemainna dan lain sebagainya baik di legislatifna maupun yudikatifna eksekutif yudikatifna urusan hukum-hukum urang neuleuh pemain-pemainna ternyata seperti kos kitu hampir seperti kos kitu urang ngadenge si anu ditangkap tidak selesai si A ditangkap tidak selesai si B ditangkap belum ada penyelesaian nu diperkirakan setelah ditangkap diinterogasi cek urang teh pasal geus loba jasa lain hiji 1 kena 2 kena 3 kena 4 kena berarti satu hukum ke 5 tahun bae berarti kan 20 tahun tapi ternyata hanya beberapa tahun inilah Indonesia ulah mah ngabejaan doang pas kita Indonesia urang betah jasa sebab urang mah pengampun urang mah pemaaf rakyatna Masya Allah dibobodoge terus baik ngahampura baik senang jasa hirup di Indonesia alhamdulillahirabbil alamin nu bodoh makin bodoh nu pinter makin pinter nu miskin makin miskin nu kaya makin kaya karena dibobodo terus salilana urang dididik ku Gus Dur sampaikan ke urang kampung ge nyaritakeun tentang politik tukang beca geus teu sempet ngadorong beca endahan nyaritakeun politik bae tukang kangkung sarua bae tukang toge nyaritakeun politik eta ngaranna keur dididik ku Gus Dur mentak telah bae bapak bangsa sebab naon nya nama mendidik politik perekonomian perbudayaan melalui obrolan melalui koran melalui elektronik televisi dan lain sebagainya terasa dididik kurang teh selesai Gus Dur teh aya saha nu ngadidik kuari nu ngadidik musuhna ge musuhna ngomongkeun Gus Dur tapi jana merasa terdidik ku Gus Dur nah datang ka kuari urang geus hubungan deui jeung politik teu ngarti deui kampanye geus teu ngartina naon kuari eueuh bapak bangsa kuari saha deui nu jadi bapak bangsa Abu Rijal daek sia ngadengekeun politik teh Abu Rijal teureui ku si Abu Rijal pugunya anak ge sabeuleuh hulu nya dituturkeun ku urang tah eta kan biang Golkar teh kos kaditu saha deui hayu PDE sarua mun dibeja-bejakeun mah PKB cenah murni jasa ieu mah waduh usungan Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama kos kitu bung jenggot nage guari ka mana mah teu ngomentar sugan saemek henteu tanya bung kenapa sekarang kok enggak ngomong-ngomong udah hasil maqsud apa sih wah itu mah rahasia perusahaan nanti 5 tahun ke depan saya akan mendengungkan kembali kalau panjang umur ente juga ngomong iya ngomong itu ente sebab geus hasil maqsud naon maksud atuh teh geus teu kudu dicaritakeun urusan politik geus di kantong kabeh kos gitulah eta diusung ku Nahdlatul Ulama cek NU sia kudu ngomong kitu endeu kitu bae aing mah sebab aing teh ieu teh sebagian daripada bangsa Indonesia anu neuleukeun saha nu keur main pan hayang urang ge boga figur anu mantep hayang urang ge boga pemimpin nu mantep geus urang di NU wah ieu PKB mantep ya ternyata aduh Bung Oma kemana kau nah iya walau ankaro mantap ieu mah teu kaharti kajian kumaha ge ku urang nu lain ieu ge emang teu kaharti ieu atuh komo ieu mah hese jasa lain kita potongan bangsa urang lembur ketos
Pasir Gadung putat lain ya mah kudu di ngadagaran sekolah naga ieu lain S1 S2 S3 kudu es krim ya mah atuh geus urusan yudikatif hukum atuh mah jadi kudu nyaho jasa urusan-urusanana Masya Allah tetapi tetap baik urang nyaho karena luar biasana urayan-urayan ulama meunang ngajabarkeun ti ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi al-bayyinatu lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih dicontohan ku para ulama jadilah sabab di kitab teh pohara jasa mun make pikiran urang geus teu katotor kata urang mah nonton wali we ibu jauh urang ulama pohara jauh pohara makin tungkul jauh makin tungkul ditoel ku babaturan bergurinjal nya naon sia toel satu geus masalah sih cekna tiris pan ieu mah cak nu noel sial sia nyawa bae siap teh toel emang teu kadeuleu kitu baik ulah sok ganggu nu keur nundutan mantap pendoraka sia Masya Allah cak lu ditoel aing di keluar kahujanan sia aduh ya gaji musim hujan mantap yes. Pokoknya pecang jadi raja bagislah walau zuharallah wasun lamun lahir lalas wallahu a'lam